Kapayun kayaknya AOD Dumpi ieu teh saha anu bade ngahibur di lapang PDP Jati Nusantara Desa Cibodas Kota Waringin Kabupaten Bandung teh aya apa disebut lagi di harajak di teh Bos Iwan boleh
ngundang Bapak Haji Dadang Supriyatna kasadaya kaum kabudayan kasenian jasana sanes lumayan pokok di anggo hiburan ngarakeun duduluran sipku hati aduh nanging mandang kakuyung taking di Ibu Hajah Maya Pak Haji Herman sate maranggi tekenging mah dipun dadeuy dipilih kurupi gede Bapak Bupati Panglipur mana Angga Kusuma Kang Bahagia Septeko Pertamina Kang Rasid Pujang kabogawitan nyipta seni pawayangan Bapak Bupati Bandung
di bandang hiji gambaran urang eling wiwitan tangtung kamalina laku stop make aturan sakalang lajeng ugeran alah Bapak dalang nang Bima Aya silap kaning kahirupan rumingkang di pawangan Ibu Hajah Emma sadaya kersa pangeran Isan jalan naga sadaya kersa pangeran kata daya sadaya kersa pangeran Allah Bapak Haji Galih Hendrawan Bos wawa wayang musik kudang jalma hirup ku kersana Bapak M Hairul asisten aduh Bos Iwan Bule simbol dina seni wayang wirjalma nukuman Saripati nu kasungsi ngawujud ngawincik diri ngamuara dina rasa ala dalang cilik karisma M Suhana Karawang boga ciri anu pasti Bapak Kiki Bagung watek nu ngancikna diri wayang simbu keur manusa wayang simbu keur mansa Bapak Asep Gantara wayang simbu keur manusa masing-masing eta masing-masing tasarua Ibu Hajah Maya Sate Marangi Pak Haji Herman Sate Marangi kumelara di alam dunia boga watak beda-beda Ibu Hajah Neng Wahia Isan jalan cagar boga watak beda-beda geningan sok beda-beda
langsung sang kota kurawis waya Suara trompet Bayu batur digawe yuga bareng Purwaman mantra ya winulan ya sesesoro tinggan tinang pamutusing tinarita tedak saking pundi-pun dados tandaning cerita ya kukung kebang siwa lantungan Denayu Denayu ayu Mana tetes tumaritis Anti maritis sanana Astagang kawiratanu Kelawan patra Mentra winulan sastra tinwara alon panjanging ngawusi nenggi kanda purwa lantara Rupi basana purwa Purwa hartosipun wiwitan Rupi tara Tara itu carita Iya ini Boten wonten malih kejabi Di mana pula Di salabating paglaran Jawi Karaton Nagara Ujung Maruta Iya ini Nagara Ujung Maruta kang kaculukan pangiwu kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakocap manca negara watak wantos kalau jadi sang nalendra duduh telu tudoloro angin sawiji-wijine bibisik Prabu Jaya Maruta sampun dipun para ingkang pati Jaya Sakti tekantun senopati kalapidaksa anu duanana sami tungkul hamalik lut jemah dari mangsa abda adrih ningali pamor nalendra sang nalendra Tinun ing pasewakan busana
busana maneka warna Tinoning pasewakan busana maneka warna busana maneka warna sarapa kapuspit kemudian nang yang pandrahing sarwa rukma sarwa rukma renggeng manik narawata Dang yang wayang gumiwang anugerah yang maha wenang idalang udal piwulang guareun papada urang pagelaran wayang purwa ugara panca curiga silip siniratura siloka semo diwowo sasmita iya diwowo sasmita ajen seni adiluhung pancuh nang tunggalur nanyung picontun pientengen lenyepanen larapkeun ciri manusia sajati tumampi takdir ilahi nyamuni ngawincik diri bakti kahyang maha suci wontening pakaran Jawi Karaton Nagara Ujung Maruta bibisik Prabu Jaya Maruta sampun satingil binaturata lenggahing dedampar dan tapi nalepet ing sosoca linenggana waratna lemek babot perang medani ginana jebara kastori lan sinebaran sari nange mahkota sekara kelewih tinana tesing sosoca murmu biar kadia kunang-kunangan sampun dipun para kingkang patih Kakasi Jaya Sakti tekantun Senopati Kalapidaksa anu duanana sami tungkul hamalik lutat jemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang nalendra watak wantos Narapati Nagri Raja Nagara Ujung Maruta ya Prabu Jaya Maruta dudu Raja Samanea pengawakan wujud diu awak buta diri rahing reseksi upamangandika gelegerlir alas bengkah itu pengaribawane pun Narapati Nagri lami-lami ngandika kawedaling nisan mekaten pengandikanipun Narapati Nagri Raja Nagara Ujung Maruta Ipati Pati Kula Jaya Sakti
leres eta anu payus dipiagul kalayan dipikareusku kaula doh coba menta diukna kahareup kula sangat sono nutaya papadana doh kahareup diukna di kapayun ulah gawuh timbalan abdi Gusti nampi dateng pembagi salira kalayan nyuwun katampi sima pangebekti kahunyupan jenengan Sri Paduka doh pupu dening ati sembaheun abdi sapangeusi negeri hamba-hamba sapangeusi nagara ngiran ujas tuti sampean ditarima Kipati hatur nuhun Gusti Prabu kali perkawis naon cobi ulah tina naon rupiah kalepatan doh muga ageng seu cukup lumur jembar hapun tena anu kateda ngiran iya dina soal kasalahan urang pada saling maklum ti doh saya hatur nuhun Gusti Prabu atuh ping tigana cobi ulah aya pikir saeunaun purwa salira kersa nimalan bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lara pati kasanggakeun ngeureun doh nanan kahareup diukna Senopati ae Ki Adi wah eta kapayun lenggah nih Ki Adi ya kapayun punten kapengkeran Ki Adi oh tapi noda maji si mabdi pun Senopati nampi kena pembagi salira doh ngalayan ngahaturkeun semua pangabaktos kahunyuk panjenengan Gusti Prabu ditarima Senopati leres atur nuhun ngeran kalihna teh eta bok pilih kirang tata kirang titi duduga sareng priyoga cologok sareng sajabina maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana bilih aya cara nu teu sapuk sareng mamanahan salira moga salira tersanga maklum saling maklum Senopati atur nuhun ngeran atuh ping tigana ieu teh aya pikir saeunaun cobi ulah purwa salira kersa nimalan leres bojeng hingga kapunut marganing tanaga emutan lara pati kasanggakeun ngeran doh kahiji da kaula pribadi kumaha ulah cobi ngahaturkeun sewu nuhun laksana atasan tangtos ulah anak buah jisim abdi makumadunungan ya wah jisim abdi bahakana tinimalan salira leres ulah kumaha moal nolak kumaha bose urang kali jisim abdi mah mangga tansah diajeng-ajeng 24 jam leres waktos kanggo salira Gusti semuhun eta moal bahakana tinimalan salira mangga gerawak sabalaka ulah aya anu didingding kelir genang siloka gera pedar sacara basna leres nyayogikeun tanaga sareng emutan jisim abdi semuhun anu kaduana kaula salaku raja di ieu nagara narepati di ieu nagri leres dina poe ieu kaula rek mere layang pangajen anu saluhur-luhurna doh khusus ka anjeun Kipati jeung Senopati polo maksud teh penghargaan bener doh bagja eta kaya teh penghargaan tina perkawis naon ngeran cobi ulah tidak perkawis naon ieu teh rewas ongkoh bingah ongkoh ieu ujug-ujugnya eta kulana teu ngimpi-ngimpi acan jisim abdi dinten ieu nampi penghargaan leres kulan ya eta dina mangsa anjeun ngeyeuk dayeuh ngolah nagara ngurus hamba-hamba rahayat doh tuning anjeun duaan teu ngijing sila bengkok sinemah
Sebagian waktu anjeun dipakai demi kepentingan negara jeung bangsa. Nepi ka ieu negara jadi negara berat beunghar. Ceuk paribasana bro di juru, bro dipantok ngalayah di tengah imah, buncir leuit loba duit, ieu teh pan hasil anu rancage. Anjeun pati jeung senopati, waduh. Upami perkawis eta mah panginten ngeunaan pengabdian kaula ka negara. Bener. Allah Gusti, kumaha kula? bawiraos kaula. Ngabdi na kaula ka negeri sabaraga na kaula ka negara. Anu dipalar sanes layang pangajen. Anu dipalar sanes pamuji. Nanging nya kitu teh ya. Anu dipalar mah cita-cita urang sadayana laksana. Nyaeta nuju negara anu subur, makmur, gemah, ripah, loh Cinawi aman santosa, kerta sarang laharja. Negara madani mardotilah kahontal, sanes layang pangajen anu dipihara ku kaula. Araresin nyaran. Kirang kumaha jisim abdi parantos dipasihan fasilitas ku negara anu sakiraosna. Tingawitan gaji nyekapan malahan langkung teu acan tunjangan-tunjangan anu sanesna fasilitas di negara sehatna kesehatan dijamin tuangan dijamin ku negara kacuk-kacuk kapanan dijamin bumina di bumian kendaraanana di mobilan ayeuna bade mupuhiti kana penghargaan izin bilih kasebat ngarawu ku siku jisim abdi ngaran teh hartina celik putih celak herang eueuh gantar kakaitan komo kaituna mentingkeun diri pribadi atawa golonganana ngan meureunan anu aya mangpaatna demi kepentingan negara jeung bangsa pasti bakal dibere penghargaan Patawi satuhu iman leres. Da pribadi kaula ge kitu. Teu hayang aing boga apalatur negara dina mangsa digawena gumantung ayana dunungan. Giatna digawe kulantaran nempo dunungan teu hayang. nya atuh. Tempo aya dunungan kakaradaek sasapu. Nya eta. Tempo aya dunungan kakaradaek digawe getol. Leres bulan. Tempo aya dunungan katingali sibuk. Ya. Datang dunungan ke kantor kakarariweuh. Karena jekal sapu. Segala dipigawe. Eueuh we dunungan kadang-kadang hare-hare. Kadon main ludo we deui. Kadang-kadang eueuh dunungan teh apalatur negara mirucaan teu balik ke masyarakat. Kumaha. Eueuh dunungan teh kitu we main selot. Aing di zaman wae kasih eta mah teh. Micetan. Eueuh dunungan teh. Kade sabab naon mane dipenta dituntut pertanggungan jawab sabab anjeun geus janji nyaeta rek ngabdikeun diri ka negeri sabaraga ka negara disumpah dina mangsa anjeun diistrenan jadi apalatur negara. Disumpah jabatan diungkulan ku kitab kabeh. Hartina sakral janjina. Jadi jelas pribadi kaula teu boga naon teu hayang boga pagawe nyaeta leha-leha. Nu matak tingkatkeun etos gawe, tingkatkeun pelayanan. Eta bulan. Da kaula bakal ngahargaan sabab anjeun katempona estuna ngesto dina pagawean. Leres. Tah, leres. Estuning totalitas dina pagawean katingali ku kaula. Gawena optimal. Anu tungtungna negara ngaronyat tina segala widang kagiatan. Ngan ulah sebeuh ku sateuk-teuk. Ulah ngarasa cukup. Leres. Ulah ngarasa cukup ku sakitu. Jadi tingkatkeun dina sagala widang kagiatan anu aya patula jeung patalina jeung kapentingan negara jeung bangsa. Leres. Pang-pangna kabeh apalatur negara jeung kaula oge meureunan.
kudu bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Hartina kudu bisa beradaptasi jeung apresiasi. Sabab naon pikeun ngajawab tantangan anu bakal datang. Kaula ngajabat zaman ayeuna, tong boro zaman ayeuna, poe ayeuna cangtang tu sarua jeung poe isuk. Laras kula. Leres. Sabab kahayang masyarakat teh beda-beda bisa berubah, zaman bisa berubah. Laras kula. Nu matak ari zaman teh dinamis, hartina berubah. Eueuh deui urang kudu bisa nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Eta Leres. Jadi naon? Supaya naon? Supaya ningkatkeun sumber daya manusia anu berkualitas. gitu kula. Leres. Ulah tinggalin informasi kahayang rakyat naon tingkatkan pelayanan terhadap masyarakat kade. Masyarakat ulah dililir ku birokrasi. Masyarakat ulah dipersulit ku aturan. Datangna aturan ke masyarakat pikeun mempermudah, datangna birokrasi pikeun mempermudah, lain mempersulit masyarakat. Laras gitu. Lamun aya masyarakat ngabutuhkeun naon wae ka pamarentah, sok bener-bener laksanakeun. Sabab naon? Urang kudu gede rumasa. Kumaha kula? Naon teh? 82% anggaran pendapatan belanja negara disumbang tina pajak. Laras. Ari nu mayar pajak kabeh lapisan masyarakat. Semohon. Berarti ieu pajak teh anggaran pendapatan belanja negara kudu balik teh ka masyarakat ulah kana kantong pejabat-pejabat. Wah, eta. Sabab aing teh hayang ngadenge masyarakat anu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Gitu kula. Sing merata. Leres. Nu matak sok tingkatkeun pelayanan terhadap masyarakat. Sabab naon? Kudu era apan urang teh dalam dibuligiran baboga naon urang? Cobi kula. Imah sigrong, mobil mewah. Tisaha kabeh ti rakyatnya teh tidak pajak. Dah wayahna urang ka rakyat kudu bener-bener nu matak pamimpin kudu boga pamadegan yen pamimpin ulah yang diistimewakeun ku rakyat tapi kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna. Eta. Leres. Sing gede rumaos kula. Cing gede rumasa sok prioritaskeun kepentingan masyarakat Laras. di atas kepentingan pribadi jeung golongan. Sabab naon? Pamimpin bakal dipenta pertanggung jawab boh dunyana boh akhiratna. Naon anu rek diagulkeun ku pamimpin? Naon anu diagulkeun ku para pejabat? Jabatan anu naplok dina tak-tak, pangkat anu naplok dina tak-tak, anu rek diagul-agul teh kade tempo mani mah dibuligir. Komo kaituna maut cekat terangan lakot jitu munapuroda ngali gincing anjing teh kaitu teh teh sanak teh keluarga teh solendang acan diboehan oge kuno hirup. Laras. Leres ngeran tuh nu matak sok prioritaskeun kepentingan rakyat kudu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea nya leres. Sehingga rumah saken yen urang teh nya etap diparentah ku rakyat lain urang marentah rakyat. Cek kasarna mah urang teh babu Dipilih ku rakyat. dipilih ku rakyat, dijenengkeun ku rakyat, digaji ku rakyat, nu mata kade sakali-kali ulah rek ngarahetan hate rakyat. Laras. Sabab ieu negara disebutna republik. Ari re teh hartina kembali, ari publik hartina ka rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Wih deui ka rakyat. Leres.
diwangunnya ataku bantuan masyarakat salian ieu nagara ujung maruta dibantuan ku masyarakat gagedena aya bantuan ti nagara nulian sabab naon nagara moal bisa nanyeur sorangan sabab eusi nagara manusia ari manusia makhluk sosial anu teu bisa hirup sorangan leres teu bisa hirup sorangan manusia mah da butuh batur manusia mah timbalan nyeran leres pisan nya leres da gining teh urang teh panti batur nu mata kudu ngahormat kana jasa batur urang sararea leres jika negara urang ayeuna negara ujung maruta jadina negara anu maju lain wungkul gawe urang tapi ieu teh aya uluran tangan bantuan ti negara anu lian leres aya nu milu anil ka ieu negara saha nyaeta gegedena ti negara Astinapura bantuan mimitina baheula kaula kurang waragad dibere bantuan kaula ti negara Astinapura kurang 7.000 hari tante leres nepi ka adena pangwangunan gedung-gedung kaula teh menang WA ti Duryudana nomor pribadina langsung WA ka kaula sandi DM lain dina wayang aya WA pan wayang da ayeuna mun baheula mun kana SMS mun baheula mah atawa bae ditunda kana Japati pos nih tenepi-nepi Japati nage ditembak ning batur kumaha unggulna mun dina pawayangan mawala patra atawa surat meureun leres nakeun ieu perang teh meureun pasukan negara Astina atau Kurawa atau Duryudana kadese kaseret ku Pandawa leres tah Duryudana teh minta bantuan ke kaula minta pasukan 10.000 pasukan Pandawa woi janten maksud gaula wayahna poe ieu init ka Tegal Kulusetra bawa pasukan 10.000 malo bating 1.000 we merenai 1.000 tapi nu Jalarago pasukan elit tungkul tapi 10.000 setruk kabeh mah ulah wal aya atuh leres jantan wayahna maneh bawa pasukan 1.000 pasukan para denawa ka Tegal Kulusetra tawis bantosan kaula ka Prabu Duryudana sae mangga sanggup papan teu mangga ngeran mangga sabab anu dipising hareupan ku anjeun nyaeta Pandawa nomor 2 saha si Bima Gajahna Pandawa si Bima wah eta jelema nu bedas ya bedas Bima mah sae mangga ngeran mangga bawa pasukan 1.000 pasukan sae mangga iraha ayeuna waktuna ulah disik pagetokeun bawa ka Tegal Kulusetra sae mangga rampung dawuh tutas pangandika katikas kantun pinara pralamit kaula permioskeun bra
Jisi abdi kumaha wayahna maneh ge milu perang. Mana wae teh abdi mah di dieu we Gusti kitu tah. Ya ulah. Bagian admin teu bisa wayahna milu perang maneh. Sanesna naon Gusti abdi teh ieu teh pun bojo nuju ka kandungan. Keur ka kandungan sabaraha bulan? 3 tahun. Lalila teuing nganung naon nganung maksud jeung tujuan. Teu bisa wayahna maneh kudu milu perang senopati sae mangga atuh Gusti kitu mah. Mong apunten Gusti bilih abdi balik ngaran ka dieu. Allah itu. Ulah leutik hate maneh kudu optimis. Namina di pangperangan sadayana jadi algojo Gusti. Teu dipaehan bakal maehan. Kudu percaya diri we maneh semuanya percaya diri namangan. Ari parantos takdir nama panginten Gusti abdi teu tiasa mungkir kadar teu tiasa disinglar. Bilih abdi maot Gusti bade nitip pesene ngawiat pun bojo. Allah. Ya, ulah. Panginten ari abdi maot pun bojo teh jadi rana. Pangjaminkeun ku nagara. Ya, ulah. Dijamin ku nagara pamajikan maneh. Timalan kulan maneh bakal jadi pahlawan. Cuman pahlawan mah nganang ngeremaot. Engke foto maneh dipajangkeun ku kalau di sekolah-sekolah jadi pahlawan. Ya ulah. Nyanger tapi maut Gusti. Dijieun patungna ku kaula. Mending tong ngiring perang Gusti ah. Danger maut. Senajan patung 3 meter ganger ya bite maut mau tiasa ningali patung. Atuh sia hirup keneh mau buat jin pangpaat kabeh oge. Sae mangga ngawi sumuhun. Pun ini teh resep teh futsal ini teh. Nini maneh futsal keneh futsal Gusti. Da beres futsal teh ka UGD we teras. Iya, sareng bobotoh doma. Pun ini teh ayeuna teh gaduh doma sok diabankeun di dieu di pamidangan Jati Nusantara di dieu pun ini teh sok janten bobotoh. Iya gitu pun ini makana main kana ngadukeun doma teh wah da domana ge seueur gulan. Syukur we sae atuh Gusti Jisi abdi bade permios kitu bral geura lumah pajik geura lumah ini juga lumaku saya mangga permios kiran. Bukan nilai lumunur wiwitin nilai yang rana wiwitin nilai yang rana permios kiran bra Prabu Duryudana Prabu Jakapitana mangga eta bantosan ti kaula 1000 pasukan pikeun ngalawan Pandawa dina mangsa perang Bratayuda. Mudah-mudahan biasa manfaat kanggo salira Prabu Duryudana. Bukan nilai lumunur wiwitin layang rana wiwitin layang rana
geus jadi kewajiban keur kaula. Laras ulah. Sabab janji kaula bakat tumut taat kalau jadi dunungan. Semua. Sanajan anu sing harepan pipatieun. Laras. Keur kaula mamunul sasiku mangejat satunjang beas. Tuh. Hai. Kiwari rek init ka Tegal Kulosetra. Hei, sedanten lah dia beratam tamah hangkut buta. Hige ulah. Tuh. Hige mana ulah. Jangan ke semua pangabaktus Gusti bakat tapi kalian kebigahan Gusti. Aduh, diterima. Damang. Ayah hibar. Nuhun dari damang Gusti Atah. Eta dari pihak puji si Mabdi yang serang mengi. Aisyah naon cicengiran wae. Jika menang bunga, menang milik, menang arisan, sanes langkung tiga yang arisan Gusti. Nah naon Persib juara deui kamari. Pacah kamari mah Gusti deg-degan atuh mimiti mah abdi. Deg-degan naon? Persib teh mimiti nama eleh. Ngalawan mana? Ngalawan nyata ti Bali untuk Bali tetap Sing balik. Bali naon nyata ti Bali buat saut. Bali United data Bali sautan. Hiji kosong mimiti mah Gusti abdi lenyap teh Gusti abdi. Kesang keluar oksigen disiapkeun. Hampir-hampiran gitu teh. Hampir-hampiran abdi mah hari tetang kena ku jantung. Goblos teh penalti Gusti. Satu sama. Atau abdi teh Gusti nah atuh teh lila goblos teh ka Persib jangkang abdi Gusti. Kesang ngoprot. Para mek tilu. Kesang maneh ngoprot tapi nontonnya dina durukan. Tuluy. Tah paras kitu eta mapan jadi 2 hiji. Ya. Nah atuh Gusti eta mah abdi ngadoa ka pangeran. Ya pangeran cing sarua nilaina. Goblos teh Gusti 2-2. Eta kitu. Hebatnya Persib teh. Nah atau menit-menit terakhir dina mangsa berjuri timah injury time ta goblos teh Gusti asup deui aduh tidinya abdi syukuran Gusti syukuran langsung ada Astrid di telepon kumaha teleponna Trid kasaha mun ka ada Astrid kade si teh Persib menang di dia nyanyi aya acara tuluy air datang ade lonok gadon ngajahit ti mah abdi atuh Aisyah menek kana Persib teh duka abdi mah ka Persib teh duka wah duka bagus ge abdi mah toh di jalan karupat abdi mah abdi latihan wae latihan mah sasapedahan di luar sasapedahan abdi mah kitu da jan pernah pus ka jalan karupat ke jero abdi mah aisin nya lapangna gede teuing ayo bade ka jalan karupat teh sok lalajog isin Gusti abdi mah kadinya mah nya tapi kantos kapungkur besapina di jalan karupat Persipina ngan ka burangan abdi teh kaburangan bos tutup stasiun deh stadion abdi mah teu pada larang ke stasiun lah tadi we abdi teh nya keluar tina toa perkara tapi teh pas tutup Gusti eta teh stadion eta teh di jalan karupat teh tuluy nya ditutup mau di 8 meter aya warung ngopi heula we di abdi teh nya aya TV di teh lalajo da tepuguh jadi dinya mah aya nu ngaguru di jero di TV di pareuman abdi kacat teh naik Gusti kana paket 8 meter bayangkeun kumaha lamun labus ya dara kaituna maot
sanajan nepi ka labuh dugi ka maot lagi jihad abdi mah. Keur Persib mah margi abdi mah darah biru. Darah biru ungapo wae ngadahalan bulao. Eta teh jadi darah biru ka UGD Gusti karacunan bulao. Racun atuh. Nya ari Gusti aya abdi ngomong bola tim nijing anu teu resep. Gusti sok main bola tara paingan atuh dingin respona mau apa Peralta pangin Gusti mah nya ari Peralta teh astagfirullahaladzim Peralta teh tukang bala-bala pemain bola semua kampung urma tukang bala-bala nya teu apa main bola teu apa Beckham apa Beckham ay Beckham teh naon anu dikerok teh eta mah Beckham tong heureuy jeung Persib Bali margi ayeuna malam Jumat ay Beckham teh pemain bola pemain Persib nomor 7 da bala mah lain Beckham ngaranna sa Supriyatna tapi sanes bupati eta mah Dadang Supriyatna eta mah Bapak Bedas Bapak Bupati Bandung anu luar biasa ya Dadang Supriyatna wah luar baheula mah tukang bata teh Bapak Bupati teh ngan wah bari nikre bari sanajan bari jeung pateu luar biasa ayeuna janten Bupati Bandung wah perih ai Beckham kumaha oh sumun Beckhamnya Ari Gusti tara main bola tara ari mandi bola mah kantos mandi bola mohon ya pernah baheula kantos mandi bola pernah ari mandi bola ngangge anuk teu goblok coba nya main bola make anuk mandi bola ye pun bojo menyenak seueuhaneun makanya nyenak sampo segala rupa mandi bola teh cuma sia we mun kumaha abdi we Ari Gusti pernah ke Mekah si jauh-jauh tidak main bola ke Mekah itu mah teh teh di mana Ros ya acan kayak itu atuh dah loba duit dah mampu Gusti mah loba duit kayak itu atuh umroh sanes meser korma umroh atuh beleguk seumeuh korma mah sendiri di sore yang loba semon korma nu amis mah tapi ieu mah korma petik sendiri korma muda semohon atuh meureun kesed semohon kesed mah kesed ngan hasiatna beda deui aya hasiatan wah Gusti mah apa lamun Gusti abdi mah korma muda mah pokona mah naon tapi khusus ke lalaki korma muda mah nah angaruhna tuh tah naon heuras semohon heuras semohon heuras beheung ye mohon kadang teh kayak beheungan sok dicekek kieu gede ieu teh maksud bana teh kok pakona mah Gusti tak korma muda mah ngajak gelut ka ieu teh naon ieu mah dunungan menikap uper pisan ye polos da abdi ge isin nyariosna naon lamun mineng ngadar korma muda naon wios ngare bos saksikan ya baik tapi puntennya ya saminggu we ngadar korma muda naon punten joletakan lu kitu naon amis korma muda asiatna ya lu balik demi Allah like ieu tah asli na abdi mah Gusti sareng pun bojo ti jam 7 wengi dugi ka jam 8 enjing teliren-liren wah aya kieu long set we korma muda mah da eta pun bojo mah jam 8 enjing teh ka UGD nah kirang cairan ya kalau mau gitu udah ke Mekah tuh dah gitu mesin 2 kilo gitunya hilap pada gerakan
ya tuh improv hese nyalakan sebab pangabagno gini kulan barudak belah wetan bakong teh asya ngorowokan kunaon aya naon Gusti diuk asal mangga Gusti nang tunggu macangke gini gini aya mana anjing goblok eta irung setan irung ngadungkuk ala paingan sorana ngagorowong halang aling-aling anjing kita irung ala deket si aing boros oksigen anjing halo bang anjing mau nyojolikan eta dina jero irung aya kala jengking anjing lain kala jengking berguk bulu irung halo anjing goblok halo akbar sia lamun sales anjing sering sabada emer anjing polo tong ayeuna batur teh euy aing rek nanya ka mana tapi mana tong amak nanya naon tapi tong amak moal bener moal naon aing penasaran ka sia lamun ngorong kunaon da ku curug malogor anjing aing lamun ngorong ku beko anjing puas kana hate maneh koplok beda-beda teuing bakong teh nyemah mangga bagong ini ulan mau ngiakan nami kalayan kabingahan memakdi teh amdi ditarima ayak naon nya dek Gusti diuk kan diuk anyai mangga abdi bade jalik nak nuk we macang euy ya diuk mangga gini aya mane aji goblok babaturan aing eueuh nu normal si iya irungna gede teuing datang si iya depek anjing paingan ngomong ngegepeng anjing goblok halo irungna nol panona nolol Allahu Akbar aduh pokok ngenang yang nyarikeun matur mah nepi ka ngohelan kitu yang nyarikeun matur ngomong raos kana hate sia nepi ka monyo mana teh kitu patut teh ya menari di atas penderitaan orang lain senyummu adalah tangisku lamina-mina teuing mana ngahina aing berarti mana yang dihinakeun deui ku batur tong kitu sia teh ngeunah yang nyarikeun batur jadi bangga dengan ragam hati aing sarua kana pan aing makhluk pangairan pangeran teh mah pan aing ngomongna kieu mina-mina teuing ngomong tuh hampura ulah benar hampura benang dipenta dari kesalahan dijieun ieun tong itu dirinya mana masalah dihina datang aing beungeut kieu dihina irung aing kieu dihina datang sia irungna aya gede-gede teuing mana lagi ngahina gini mana teh kata ai sia bagendana blawetan barudak bagong teh nah sih gak bangong emang kan moronya teh nggak minat teuing geus satu geus lek ngeut goblok teh
Dayakeun heula urusan hate. Ya ditonyok mah kulengan saminggu ge cager, tapi lamun sungut sia ngingung kana perasaan aing, kadang-kadang rupa nu laku lemang katuruk mah kana meuleup aing mau bijak kamar mah da baraman mah. Ngomong naon sia teh? Asa ngomong naon aing teu ngarti. Hampura abang mimit yang mengingkul tanda tulangan. Nong itu ya sama meh ngomong terpikirkan heula. Nenek leta teh kudu tukangan akal yang pikiran nah ieu teh kami nganyarekeun batur atawa henteu sabab nang pajika lamar jeung kaduan teh luar ame ngani. Ganti teh henteu alo jange teu ngarti. Mun siapa yang ngarti berarti nyanyawanan. Hari mana saha tu ngaran teh? Ngaran urang? Uyup. Saha? Uyup. Uyup. Ngomong uyup menginum. Lek uyup. Uyup. Oh ucup lain. Uyup. Oh ucup lain. Uyup. Oh lukut. Lukut mah parab nila lukut. Uyup. Oh huut nyau ngomong namun aing huut di patungan hanya bener. Oh nyup oh Suherman nah eta bener jauh anjing tina ucup kana Suherman sini pan ngaran aing teh ucup Suherman. Pagawean mana? Pagawean urang upat uut dagang huut upat uut. Oh dudat dudut pak copet kubong upat uut. Oh ngurut nu burut hingo ngurut nu burut ya aing ngebejaan kasihnya ngurut nu burut mah disada kumaha kok nah mana apa pan aing baheula kunci burut aing ngegene sabeula lain urut tuh urut naon ukat uut kukat kukut nah eta bener budeg lain bodeg pan ngomong nak kieu sia teh budeg mah budeg we aja uhan wae ngomong lain moro itu oh jadi kukat kukut naon kukut bagong entah anjing ngungut mangong sayang disuruh duk aing oh mau gitu ngungut naon nya ingon oh ingon naon wae ayam oh ayam manuk doma tah urang sok ngadu doma di dia oh mana sok ngadu doma di dia sok ngadu doma di dia urang mah hiji doma tapi batur teh mungun di anu nah doma urang nah yang dirempung dua balontong doma urang mah ditato anjing doma aing mah waduh ya gitu colina di anting doma urang mah tanukna ponok sabeula nu matak ngajago yang doma urang mah yang dirempung wae cicing lagi dicaringin batur diadu teh doma aing mah udud we udud dihareupeun mention anjing goblok doma naon doma aing mah mawa samurai goblok leuwih panjang cicing teh aing mah ngeuna di imah setoran ka aing teh doma da cicing teh leuwih panjang doma aing mah lain doma beresaman oh jadi ngukut doma manuk ngukut wae kuda pernah bebek anjing pe omongan naon datang ngukut bebek lain teu ngukut eta nah make mau ngukut bebek lain teu ngukut urang di imah boga 8 naon oh eta bebek mana rontok itu urang mah manunu bebek eta Aisyah teu bisa nyebut bebek lain teu bisa goblok dengekeun kumane lamun aing nyebut eta pan sia mah normal jelas
lamun aing nyebut eta ibu-ibu ngama ka aing. Nah, aduh ya nah di nah deui. Sok mana diajah nu bieu. Bebek. Oh. Bebek. Bebek. Dengekeun. Oh, gus anjing ka harti ku aing. Gus ka harti anjing. Ulah siap dibahyaeun. Teruskeun goblok teu rame. Kabok ti aing eta. Naon anjing? Bebek teh. Bener-bener teuing. Ulah. Bahaya. Terus salah menyebut bebek naon? Ya gampang. Naon? Itik. Oh bener itik. Selamat euy. Ai motor bebek. Mana motor itik anjing? Ayo. Sok ya motor entong tuh bisa, motor meri tuh bisa, motor bebek nyebutan naon? Iya pikirkan secara logis. Iya dong, cing wani lah. Sok motor bebek. Ya gampang. Naon? Suprapit anjing. Licik merek eta mah. Nah menemu era pan aya Bapak Bupati Bandung, Bapak Dadang Supriyata era. Nya Bapak Bupati Bandung wilujeng sumping. Bapak nak bedas teh. Namanya sumping tebih-tebih bagja wilujeng sumping. Nya. Wow. Iya wae tuh. Belitir simpai tangan salamina hamu wali. Datang teman ewuh mangkulingan rana bos itu pajate hadiring dipirik kukening hadiring lain kuring tapi anu maka wening haleang lain urang tapi anu maha wenang tapi anu maha wenang eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan baik ragataya pangawasa anamun sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kadukung badan anu Bapak Bupati makhlukmu dan maklumatku Bapak Bupati Bandung Kalhibu Gusti nusikana diri Saloyo ibarat dalam jawayanya gitu makhluk yang Gusti ayah mami ayah kuat tapi sana pisah saeutik Pak Haji Sutisna Panembang Pak
toko Pertamina kepisan bisa saeutik Ari katopono kata sopanjang Pak Haji Sukses penebangan yang sono ngajang Abah Kidung SD sono patepang rijal rijal mangga sulit padangan mereka dengan ikan pawakil unani Oke ikrar di aturan yang kanan pangwangan rap dugang ya rap duging deteh hingkang samya ngalaga rap dugang ya rap duging deteh hingkang samya jajar pinara sedanten ulah dia balatam tama hangkut buta arantos sempak merbayak sadipayunan ieu kipati kunirahangan dika atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang pamili anu parantos sumping nyaosan kana panggulemna kalapo ieu bagea dulur-dulur hijau mania hijau mania duluk dugdak meuli motor ke Banjaran nu bodog di udak-udak ku doktorek di Podaran haji lain di Podaran di Ubaran da dokter na tukang modaran sama mawana ge mawan suntik mati dokter naon dokter gelo emor oh si dokter nu gelo aya wae do dokteran lain dokternyaan aya naon nya ti Gusti kieu bangna dikumpulkeun teh kaula mangul utusan ratu ngemban amanat raja maneh naon Gusti nyaeta urang sadayana urang ini Tegal Kulusetra maneh naon ngadengak Kulusetra reka bantosan urang-urang Kurawa atawa Astina dina mangsa Astina perang Bratayuda ngalawan para Pandawa jadi wayahna urang ayeuna urang ini perang anjir mana perang Gusti bener
anjir kadung kadieu sungan derek diberi bonus nanya rek perang mah abdi mengeden izin abdi teh bade ngalatih bola uti punten nya bola naon bola backland wayana anu ngaran tamtama anu ngaran tentara teu bisa henteu sabab geus kaiket ku janji nya tapi keun ngabelaan dudungan urang oh nyai mesti abdi mah heureuy we heureuy nya iraha angkat Gusti ayeuna wayahna ulah anu tinggal nyai mangga ayo urang pada lumba mangga wayahna dina waktu ini urang ini nyata urang menang perang ay mana Agus Dudan kemarin nanti ngilu perlombaan tuh urang mah teu bisa urang mah panjat pinang urang mah pinang naon pinang deles Pinang itu manusia teh. eta mah pinang panjat pinang teh belum di tengah jame pinang menang mana batur mah areleh aing mah menang sanajan make steplet najan reueur oge urang mah naik ka luhur nah bisa kuhuntu anjing aya meudang Awina disogotan. awi disongkotan ku urang salean teh panjat pinang urang mah kamari sareng ibu bupati Bandung naon urang mah ngiluan lomba karaoke karaoke naon nyanyi karaoke mah di mana ya karaoke dakwah bodong mana bisa nyanyi urang mah bisa nyanyi urang mah pada saran bener mana mata apa Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Supriyatna dilatihna ku aing nyanyi nyaon deui atuh cik cenah nyanyi coba teu percaya si Soraki aji mana mah dah gitu ngahina wae ka batur diobong mana mah lamun nempo dia mah ulah nempo fisik urang mah nya irung ieu tapi tempo nyanyi mah nu nu bener anjing anu aja teh lagu naon kamari lomba karaoke ibu bupati sa Kabupaten Bandung urang juara hadiahna ge cangkung jang kitu tah 4 meter hadiahna teh nya naon pager stadion no bener mana teh we aing penasaran jurina kumaha kieu teh aya pesertana 30 anjir 30 pesertana 30 pesertana ge mana kahiji anu 28 nya nih nu 28 mah teu bisa ngomong nyanyi na make WA nya aing nu meunang nyanyi naon maneh Jayanti atuh naon deui anu dilakukan ku Ade Ahnin sa Ade Ahnin Ade Astrid no eta Ade Ahnin bisa maneh lagu Jayanti anjing panu mah teu percaya kok urang nganggap sepi sama dengekeun disok kumaha Jayanti ai Jayanti teh kumaha Ongko juara sia teh. sia teh ongko juara da urang mah jelemana pohon mana mah pohon urang mah jelemana pohon pisan kamari ge urang ka pasar soreang ngana motor mawa pamajikan ku pohon-pohonana balik aing mau pamajikan matur lain pohon salingkuh anjing eta ongko ya siapa cing kumaha lagu Jayanti tekeun sok Uang ciburit surya rek pamit hujan letih ngariringking ilapan bating kolebat sisi basisir Jayanti Siap. anjing alus maneh anjing kadohong ni tamane aing ngobok anjing
Nah sangka cuman dia make kupluk tetep bisa nyanyi. Urusan naon kupluk jeung nyanyi. Cing siapa tau make musik dah, make musik mah gandeng. Soka bantuan cing teu make musik. Good. Sok. Wan Ciburit Surya rek pamit. Anjing. Hujan letik ngaririncik nyajang. Anjing make jajang. Lisik. Nyaman sih teman. Pasti anu nyawer. Dirahe. Hingkilaban pating kolebat. Ibu, anjing make ibu tilil. Ibu tiri aja ibu tilil. Sisi basisir Jayanti. Anjing make raean. Sok mana? Era. Sok. Ongko jual. Sok Pak Bupati yang apaleun? Bapak Dadang Subriyata apaleun? Era. Sok. Wan Ciburit Surya rek pamit. Sok. Piraku Anu nitahnya aing. Sok. Wan Ciburit Surya rek pamit. Sakitu. Sok. Wanikeun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bismillah heula. Sok. Ya Allah ya Tuhan kami, Sok doa heula. berilah hambamu ini kekuatan, kesuksesan, Amin. dan kelancaran untuk nyanyi Jayanti ya Allah. Amin. Sok. Semoga orang-orang pada seneng ya Allah. Amin. Sok. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Sok. Al-Fatihah. Adon besar hutu sih teman. Nya sok we sup atuh. Amin. Amin. Sok. Oh, maca diteten sok. Ayeuna sok. Sok. Sup. Wane. Aduh. Wan Ciburit Surya rek pamit. Gempurna laut jauh gempur tipe caloma, gerloma mah teu gempur anjing. Sia da alus anjing. Sok teh. Wuh. Bagong teh. Sok. Sok luaskeun. Sok Wan Ciburit Surya rek pamit. Oh, Sok tinawa itu teh. Tinawa. Wa. Era. Ajik beri kesal ki aing. Sami. Sok. Wanikeun ya. Luaskeun we. Keluarkan sok. Bismillahirrahmanirrahim deui bae. Geus kedua deui wae. Wan Ciburit Surya rek pamit. Oh, anjing nyaho. Sok. Wani mone Surya rek pamit. Oh jalane. Anjing nyeri. Anjing goblok. Alah, ya itu nyerikeun teh demi Allah hade. Kumaha teh? Oh, hade. Bener. Oh, mani muni nulia. Hujan teh anjing. Aisyah teh seri-seri anjing teh. Lain teh hore pan kahalangan ku irung goblok teh. Bener-bener teh. Wow. Bagong teh anjing bagong wae teh. Aja teh.